Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kidagar spesial di mana bayayana. Wilujeng wengi wilujeng patepang dangu deui sarangaki tangtos nama di acara anu sami nyaeta dongeng pang beberahmana ti kandaga kidagar spesial YouTube. Daramang sadayana alhamdulillah wami daramang manya mugi-mugi atuh sadayana ku Allah taala tetep dipaparinan kasehatan. Boh lahirna boh batina dijembarkeun manahna digampilkeun rizkina ugi ditebihkeun tina sagala rupi mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Ngeureuyeuh deui pamirsa urang ngeraskeun hanca dongeng anu katunda. Eta lalakona Bah Yayatnya dina seri Kasasar Lampah jilid katilu. Buku panungtung dina lampahan kahirupan Yayat Hidayat alias Alek. Kumaha tuh jucungna yes carios kapayuna urang Bandungan we sasarengan sakedap deui nya. Kangge anu nembean manco nembean pisan ngadangukeun atanapi tos lami manco teu acan subscribe mangga ulah asa-asa. Di subscribe wae di toelnya palebah tombol loncengna supados aya notifikasi atanapi beja kana HP-na upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayana anu parantos subscribe, like, komennya, oge nge-share padaran dongeng akinya boh ka grup WA, Instagram, Telegram, Facebook, X sareng sajabina deui hatur nuhun. Urang keureueuh deui dongengna ka bagian anu kaopatnya. Parsamakna sor wajigurna mangga kaparayun sadayana prung Gancangna carita Yayat geus kamimitian dagang batu ali. Mimiti dagang ge dasarna jalma waktu harita mah keur gandrung kaedanan ku batu akik. Atuh jolir onom we dagangan Yayat teh pada ngilikan pada nawar aya oge anu langsung meuli. Pikeun Yayat mah kacida bungahna mimiti dagang geus rame kuno meuli teh. Ladang ge teu boleh bari seuri we perbawah hate anu keur pinuh ku rasa kabunga. Ya gaju batu bacang cok. Saurang aki-aki geus kolot pisan, mun ditaksir mah umurna geus sigana aya kana 80 tahunan. Ngan bae katempo masih jagjag dina ramona rembel ku batu ali sagede enog puyuh kenca katuhu. Dina dadana ngagantung liontin batu pancawarna ngabentuk gambar gajah anu keur diuk. Abah batu bacang mah teu aya ge panginten batu bacan. Walon Yayat kasih Abah nu kakarak cingogo hareupeun daganganna. Saya kemudian kacang kami mah rek meuli batu ari sujang. Cek si Abah bari rada muncereng ka Yayat. Aduh, torek sigana aki-aki teh. Gerantes hate Yayat. Bari pok deui nyarita rada bedas nyaritana. Abah, sanes kacang maksad teh aya ge batu bacan. Hai, si Sujang teh saliwang gitunya. Batu nanyakeun batu ali. Nah los ka amita bacan. Kami geyo apa ya eta mah bentang film India. Cuk si Abah
tambah muncereng asa diheureuikeun ku Yayat. Ari awah sanes Amitabh Bachchan maksad teh batu bacan batu bacan. Sok ngahirian kolot yang kieu abah teh masih laku kaparawan mah. Atuh gerbaen aya di dinya teh teu kuat nahan piseureun. Sabab si Abah jeung tukang batu ngobrolna beuki pajauh. Saurang awewe geulis anu keur milihan watang ngiser ngadeukeutan ka si Abah. Abah teh palai naon bah? Ceuk eta awewe tumanya bari imut ngagelenyuk kareueut naker. Si Abah gancang malik ka si awewe. Neng wani dolis. Gaju caroge henteu neng. Abdi mah randa bah. Oh iya Abah teh palai batu baca neng. Ku neng dipilihkeun atunya asal neng napesirkeun hiji bah. Mangga neng mangga juga gitu sawios-wios. Nu sejen kerung kasup Yayat sabab geuning ari jeung awewe geulis mah. Si Abah teh nyambung nyaritana. Si awewe ngiceupan ka Yayat surti ngasongkeun batu bacan anu aya dina cepuk khusus. Dipilih 2 numpang alusna. Tai Abah ieu cocok kangge Abah nu ieu kangge abdinya. Emang sabaraha pangaosna? Nu eta 2 teh janten 5 juta rupiah neng. Bah 5 jutaan cek si awewe bari meberkeun 5 ramo leungeun katuhuna ka si Abah. Si Abah langsung ngusiwel kana dompetna 200.000 duit ratusan ribu 50 lambar diasongkeun ka Yayat. Atuh Yayat hariput nampanan duit ti si Abah bari 1000 ngah. Neng, ayu urang umam heulayu. Kin shoppingnya sareng Abah. Cik si Abah bari ngunyang hudang. Dituturkeun ku si awewe. Si awewe leumpang dikaleng ku si Abah nuju ka warung sangu. Nu aya di dinya ting serenge seuri saterusna mah saribuk sewang-sewangan milihan deui batu ali bahan atawa anu geus jadi. Yayat tukur gogodeg sup duit 5 juta diasupkeun kana jero tas cangklekna. Dimimiti poe harita usaha batu ali Yayat terus haneuteun malah sabab kateter kula ladang Kosim ge ditarik milu mantuan bari diajar kana ngabentuk batu ali. Atuh Kosim ka Cidabunga na diajak gawe teh sabab geus lila teu boga pacabakan katambah-tambah manehna mah resep kana batu ali teh. Menang sabulana dagang Yayat geus nyakuan bati tepi ka 50 jutana. Hatena regreg sabab boga niat rek ngadatangan Nyi Usniah jeung anakna. Ari geus nyakuan duit rada mundel mah Yayat teh kahudang ka wanina. Malam minggu ngahaja Yayat sore keneh geus tutup. Bebeja ka Kosim ge yen rek nabungan Nyi Usniah.
Teka jatuh di jalanna ojek nu ditumpakan ku Yayat geus eureun hareupeun imah Nyi Usniah di Jalan Margaluyu. Imah teh masih kabas nu baheula, cetna oge can rubah. Kaalaman deui aing nganjang ka imah ieu ye. Sugan we hasilna kawas baheula. Gerantes hate Yayat sajongjongan manah ukur ngadaon ngajengjan we hareupeun Panto. Tapi Yayat ngabulutkeun tekad manehna hayang ngomean hubunganana jeung Nyi Usniah. Trok Panto diketrokan tuluy uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahanya Nyi Usniah anu kebenaran keur aya di imah ngawalon bari muru kana Panto. Kolotrak berai Panto dibuka. Dua pasang panon bantrok pateuteup. Sagala rasa anu salila ieu disidem sajroning dada ngagalura deui cara baheula, pagalo campur pabuis kasono puluhan tahun nu jadi bang baluh kalbu. Kumajot hayang geura dicacapkeun. Ieu teh Akang. Oh Nyai, ieu teh Akang. Mun cenah kongang mah hayang silih rontok. Hayang silih gabrug harita keneh ngan bae aya sesekelan anu can rengsek. Ngahalangan kana sagala kahayang hate. Kalebet Kang, cek Nyi Usniah anu masih katara geulis sanajan gurat kakolotan geus mimiti ka tembong dina kulitna. Hatur nuhun Nyai. Yayat ngalengkah asup ka jero imah gek diuk dina kursi nu aya di rohangan tamu. Nyi Usniah ngaleos ka pawon teu lila balik deui bari nanggeui baki dieusi ku cieun teh manis karesep Yayat dibaturan ku sakeler kiripik sampeu. Ngaleueut Kang, cek Nyi Usniah nyodorkeun ci teh manis ka hareupeun Yayat tuluy gek diuk dina kursi. Hapunten Kang Nyai, dina sagala rupi kalepatan Akang salami ieu, cek Yayat. Sorana halon meh teu kadenge ku Nyi Usniah. Kang, Nyai ge nyuhunkeun dihapunten nya. Tos wantun ngatunkeun engkang segruk. Nyi Usniah teh ceurik, dewasa nahan parasaan kagagasna. Tos Nyai, sadaya kalepatan ayana di Akang. Nyai mah henteu lepat. Akang teh bade tumaros. Nah leres urang teh gaduh putra. Yayat nanyakeun masalah anakna. Mohon leres Kang, putra teh pameget. Namina Asep Baryat. Yuswana ayeuna teh tos 22 tahun. Harita teh abdi ngandung 2 sasit. Teu acan kabujeng sasanggem. Kabujeng carita Nyi Usniah teh kabat. Tos Nyai ulah disabit deui. Akang ngamaklum. Nah budak teh ka mana ayeuna? Ceuk Yayat nanyakeun anakna. Biasa we Kang, pamuda mah nuju malam mingguonan panginten. Amangan sareng rerencanganana, jawab Nyi Usniah bari neuteub beungeut Yayat. Nyai, kalah kumaha oge Nyai teh masih bojo Akang. Sabab Akang teh acan rumah samirak ka Nyai. Nah Nyai satuju upami urang neraskeun rumah tangga nu sempet kapegat ku waktu. Bari semu
nu nahan Bang Balu Yayat ngedalkeun paniatanana. Nyiusnya sakedapan mangahulang ngadenge kahayang Yayat teh lain ku teu bogoh lain teu cinta ka Yayat teh tapi nyiusnya masih Bang baungeun. Sieun Yayat tega cara baheula tapi ka ngagadekeun kahormatan dirina ka tukang beca ku alatan eleh judi. Kumaha Nyai? Brak kaburu panto aya nu muka ti luar Yayat jeung Nyiusnya ngarenjak greuwas. Blak panto muka saurang jajaka jangkung leutik. Bukna gondrong asup ka jero imah lempangna rada nyolontod. Kenaon mak paduduan jeung ieu aki-aki? Aki, rek naon ka dieu? Rek mere deui duit ka uing. Cok eta jajakan nu tayalian Asep Baryat. Tina bahamna nyelebrang bau inuman. Asep Baryat masih apalin ka Yayat anu sababaraha poe ka tukang pernah nubruk manehna di jalan Gandawijaya. Asep, nu sopan lamun nyarita. Eta teh Bapak hidup. Nyiusnya anu nembal. Teu panuju kana kecap-kecapan Asep Baryat anakna. Naon mak? Uing teh salah denge ieu teh. Sanajan bari jeung satengah mabok, teu wudu Asep Baryat ngarasa reuwas sabab ti leuletik can pernah pangijeng bapa kiwari jol aya hareupeun pisan. Jung Yayat teh nangtung, hidup teu lepat dangu anaking. Ieu teh bapa hidup. Yayat neuteup ka Asep sorana berat ku Bang Baluh rasa anu puluhan tahun disidem dina jero dada. Asep Baryat ukur ngajanteng, bingung manehna kudu kumaha, aya rasa sono, gumbira, sedih jeung ambak pagalo ngajadi hiji. Hapunten Bapak Asep, takdir tos misahkeun kulawarga urang. Hapunten Bapa anu teu tiasa ngasuh hidup ti lelembut, teu tiasa ngapi ngajaring ti leuletik. Sareng teu tiasa ngatik hidup salami ieu. Teu karasa aya nu haneut ngalembereh tina kongkolak Yayat. Nyurucud mapai pipina anu kiwari geus rada kemaung kagerus ku umur. Asep Baryat leuleus awakna ngalakatay tuluy ngalumpuruk rek nyuuh ka sukuna Yayat ku Yayat gancang dicekal tuluy didiukeun dina kursi bari diusapan. Gesep, kiwari mah Bapak hidup teh geus datang. Kulawarga urang teh lengkep deui, eureunannya kana mabok, kana ulin teu pararuguh teh. Nyiusnya mamatahan ka anakna. Iya Sep, mending ge bantuan Bapak dagang. Bapak teh ayeuna mah dagang batu ali di hareupeun Samsat dibantuan ku Mang Kosim. Tah ieu duit keur hidup jeung indung hidup sok pake balanja pangabutuh. Bisi butuh nanaon bebeja ka Bapak. Yayat ngusiwal kana tas cangklekna song mikeun duit 5 juta ka Asep Baryat. Asep Baryat jeung Nyiusnya olohok sabab saumur hirup maranehna kakarak nempo duit 5 juta teh. Da salila ieu kahirupanana warurat pisan paling gede ge nyekel raratusan ribu. Eta ge ladang nyewakeun imahna Yayat teh. Duit ditampanan ku Asep Baryat bari jeung leungeunna ngageter tuluy dibikeun ka indungna. Pak, pami Asep gaduh pamunut tiasa Pak. Asep Baryat ngajukeun pamenta. Da hidup teh aya kahayang naon kitu Sep? Walon Yayat bari neuteub ka anakna. Teu naon-naon kitu Pak. Asep kawasna asa-asa rek ngandalkeun kahayangna. Sok we waksawala ka Bapa mah. Nu sakirana cenah kahontal atuh ku Bapa bakal ditedunan. Adi sakirana teu kahontal mah ya adalah wayahna we atuh. Moal katedunan meureun saheulaanan mah. Ceuk Yayat deui. Asep teh hoyong gaduh motor Pak, cara batur supados tiasa nganteur emak ka pasar. Hawatos kana angkot wae, kadang mama teh mapah ka pasarna teh.
Asep Baryat nyaritana bari ngeluk tungkul teu wani tanggah neuteup bapana. Oh, hayang boga motor heug atuh. Isuk page teh urang meser motor nanya Sep. Anu ayahna lamun motor ge saya, bapa ge boga pamenta ka Asep. Bade nyuhunkeun naon, Pak? Bapa pepeujeuh lamun ngajalankeun motor ulah sok kekebutan. Nu kaduana wayahna. Bapa ge dah hayang dianteur ka tempat dagang wau poe ku Asep. Oh, muhun Pak, muhun. Siapa? Cah kitu we heula nya Asep, bapa rek mulang heula ka bumi nu di kebon cau. Nah, Pak, nah teu ngendong we di dieu awe atuh Pak, ngendong di dieu ulah uih deui. Nya Kang, tos wengi ngareureub di dieu we da sanesa saha atuh. Ceuk Nyi Usniah milu ngahulag pedah Yayat rek balik. Apana nih mahna teh teu ditarulakan. Terusna bisi Kosim neangan akang ke. Ceuk Yayat alesan padahal mah imah teh ditulakan malah ka Kosim ge bebeja rek ka Nyi Usniah. Wios atuh pada bumi mah moal aku kumaha moal aya nu kalebet da salami ieu ge aman-aman wae Pak. Asep keukeuh nyengker bapana. Sumuhun Kang, karunya si Asep masih sonoeun. Nyi Usniah sarua nyaram da sabenerna mah Nyi Usniah anu ngarasa sono pisan, sono nataku ka salakina. Ya, atuh adik kareukeuh mah akang moal mulang. Yayat surak dina jero hatena. Tapi kapeuting tiluan ngawangkong di tengah imah, sagala dicaritakeun, sagala didongengkeun, nyacapkeun ka sono anu geus teu bisa kataker. Lamun kudu ditaker teh mah liwat tengah peuting, Asep asup ka kamarna sanegeun Yayat mah rek ngagoler dina kursi panjangan bae ku Nyi Usniah dituyun diajak ka kamarna. Satuluyna mah teu kudu dicaritakeun pamiarsanya, urang kedah sami ngamaklumna datos darewasa bakomo para remakoma. Terus pada surtina di saprakarita Yayat teh riung mungpulung deui jeung Nyi Usniah sarta Asep Baryat. Asep Baryat dibelikeun motor, budak teh hari datang bapana mah ngadadak rubah jadi bager. Teh sakara-kara mabok-mabokanana eureun jeung rajin mantuan bapana jualan sarta moles batu ali. Atuh kahirupan keluarga Yayat beuki lila beuki maju. Pati tina batu ali anu mujekil teh dipake ngawangun kontrakan. Imah nu di Margaluyu mah direhab dijieun kontrakan. Bahasa kiwari mah meureunnya kos-kosan gitunya. Kabehna aya 6 kamarna. Kos-kosan teh imah nu di kebon cau ge dibangun di anyaran. Model bangunan zaman kiwari. Ditempatan ku Yayat sakulawarga. Tapi sagalana di dunia aya watesna. Teulana beurang kasili ku peuting-peuting kagusur ku beurang usum ge aya wancina. Nya usum demam batu ali ge sarua kakeunaan watesna. Lincah kana tahun 2016. Usum batu ali geus mimiti sepi peminat. Jalma nu datang nyiar batu ali ukur hiji 2 teh cara tahun-tahun ka tukang. Teu sirikna unggal waktu jalma ngagimbung pajajal di tukang batu ali. Loba padagang batu ali nu akhirna mah banting setir, eureun dagangna ganti pacabakan. Dagang barang anu sajena atawa milih jadi pagawe pabrik. Di hareupeun kantor Samsat anu tadina ngajajar aya kana salawe urangna padagang batu ali.
Ayeuna mah ukurnya 5 urang ka asup yayat eta ge kadang baruka kadang henteu. Tenang tu cara baheula. Yayat rada bingung, nah rek ganti pacabakan atawa nuluykeun dagang batu ali. Ari rek eureun bingung kudu usaha naon. Ari rek terus dagang batu ali dah sepi nu meulina ge. Kadang sapopoe ge teu ngalarisan acan. Hiji mangsa yayat keur ngalamun bari nyang hareupan daganganana. Keur kitu datang saurang aki-aki, awakna begung rengkung, buukna gondrong dibeungkeut ka tukang. Sanajan geus wis hungkul, tapi eta aki-aki masih katingali rancingeus jeung jagjag tina gerakan leumpangna. Eta aki-aki teh jol nago gareupeun dagangan yayat, bari neuteup ka yayat. Ke. Iya ceh, jang yayat teh alin, cek eta aki-aki bari kerung halisna. Iya ceh Kang Agus Cangkir sanes, cek yayat apaleun keneh ka Agus Cangkir. Sobat heubeulna dina zaman ngode SDSB nya, ngode nomor teh pamirsa. Ngeunaan Agus Cangkir tiasa diguar di jilid kahiji ka sasar lampah. Dina kaayaan kitu torojol dia saurang awewe tengah tuh di samping jangkung make kabaya beureum. Dengan kencana ngelek boboko sedangkan lengan katuhuna nyakla nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Dede nostalgia merenya sobat dalit heubeul dina perkodean ngariung deui. Patepung deui moal beres ieu mah ye. Ye Ki Agus sareng Mbah Yayat ye sok jarajan heula mending ge lah daripada teu pada ruguh mah tah. Ibi nyandak awung anu haneut keneh raos amis kareueut matak dedeun tah ieu kukurauna anyar keneh sarua tu ngebul keneh sok da mending ge jarajan heula da ieu teh waktosna kabujang seep. Pemirsa ieu sok codean ieu awugna. Pohara pamirsanya duh. Kuno rojal na bisa ruwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Lalampahan Yayat Hidayat dina lalakon kasasar lampah jilid 3 bagian kaopat. Cak urang teuneun heula dihaneuleum sieum geusan sampeureun urang tuna dihanjuang siang geusan alaeun urang sampeur deui ke di bagian anu salajengna. Hatur nuhun ka sadayana pamirsa di mana bae ayana nya anu satya manco, satya ngadangukeun, satya ngantosan pedaran dongeng aki. Oge ngiri ngarojongnya kana pedaran-pedaran dongeng aki hatur nuhun. Mugi-mugi we atuh pamirsa sadayana aya dina kawaluyaannya, kabagjaan, kalancaran sageuleuh rupi urusannya. Kasinugrahan amin amin ya rabbal alamin. Pamirsa sadayana paramacowor salam dunya di mana bae ayana, salam ka sadayana sakitu heula nu kapihatur. Akina amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios jaga hanca.